Oke siap Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Sampurasun. Nah, di video kali ini kita akan berpetualang sama si Balong ya, alias Kang Ajo. Nah, di dia Kang Baraya. Kang Ajo teh. Tah ieu gaduh sawah. Iya Kang Ajo teh. Kang Ajo. Ya sawah nu Kang Ajo. Alhamdulillahnya. Kang Ajo hebat, sawahna luas tuh. Aya sabaraha kotak di dia Kang Ajo, sawah teh Kang Ajo? Aya opat kotak cenah Kang Ajo sawahna di dieu. Di dieu hungkulnya. Alhamdulillah kecil-kecil cabai rawit Baraya. Letik-letik oge. Harta kekayaan mah loba tuh aya sawah. Oh nepi ka ditunya Kang Ajo. Mantap ieu mah Kang Ajo euy. Oh aya nuju naon surna? Mohon. Nah, gitu. Iya Kang Ajo nuju milarian naon Kang Ajo? Oh nuju milarian keong diical. Oh karena pare ngaruksaknya. Nah, kieu Baraya. Tinggal situasi atau aktivitas Kang Ajo. Kalau pagi harinya selain buburu kuli macul sareng ngored atau naon gitunya. Tah ieu nama cenah nuju milarian keong si Kang Ajo teh tuh di sawah. Jadi lamun tadi kitu mah kabeh ku ieu ku keong parena nya. Ieu teh karek tanur sabaraha poe Kang Ajo? Karek 3 dinten cenah 3 poe ke Baraya. Tuh ieu sawahna teh lega ieu Baraya tuh. Alhamdulillah si Kang Ajo. Ari ngarit Kang Ajo biasa jam sabaraha Kang Ajo? Oh tos Jumaah ngarit. Tuh Baraya. Jadi katanya ngaritnya habis Jumaatan ya, habis Jumat nanti habis lohor lah biasa. Nah, gitu Kang Ajo. Hebat Kang Ajo mah tuh. Iya sawah nu Kang Ajo kene ieu. Wih, keren euy, mantap pokoknya mah lah. Lega tuh luas. Oh eta teh nu Kang Ajo kene. Ternyata si Kang Ajo ini benar-benar kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil hartana mah loba tinggal itu Baraya. Tuh sampai ka ditu cenah tuh nu Kang Ajo kene. Oh itu nu aya jalmi itu. Oh itu. Oh. Iya nya jalmi iya. Agak rada teu damang gitu. Oh hareeng. Karunya nya Gusti Nu Agung. Tah kitu Baraya cenah. Jadi aktivitas Kang Ajo lamun pagi-pagi ngarit ya. Ngarit ka sawah melihat situasi suasana di kampung halaman, menikmati suasana kampung halaman pagi hari ini. Enjing Kang Ajo sok ngarit sok ningalian keongnya lamun ieu kan posisi tos tanur ya. Jadi Kang Ajo milarian keong ditewakan keongna nya bisi eta. Da laleumpangnya hari hirup Kang Ajo. Di pasian loli abi mah keong teh. Di pasian loli. Kitu. Sewang loli teh. Ngarah tereh arageungnya. Kana pare henteu. Tah teh kana pare gitu. Da nya kitu Kang Ajo. Ngarah ieu mah ngarah naon? Ngarah teu ngaruksak kana pare pasian loli permen karet gitulah. Si keong teh. Ngarah rada aman gitu nya. Nah, gitu. Nah, ieu Kang Ajo ieu Baraya. Tah kitu da ieu profil Kang Ajo pami nuju di luar bumi aktivitasnya seperti kieu nya aktivitasna Kang Ajo. Oh. Eta na karung naon Kang Ajo? Keong. Oh, keong ieu teh. Rek dijual moal Kang Ajo? Jualnya ke para para meri. Entong, reki ya entong mah. Tah ieu Baraya. Sawah Kang Ajo lumayan luas. Aya sabaraha kotaknya di aya 4 kotak cenah 4 kotak tah ieu tah Baraya ieu terus itu ieu tah aya 4 kotakan.
Eta naon dikituan Kang Ajo? Nah, iya cai. Ngarah cai, caliknya. Iya. Ngarah teu palid. Nah, Kang Ajo ngagaloler kitu parete siga ku manuk. Iya, Manuk piit ngaruksak bener manuk piit nya. Tah kitu baraya tuh Kang Ajo. Ieu parena karek tanur 3 poe cenah ieu teh. Pelakan oh. Lobaan euy pelakna euy. Halus di dieu mah. Taneuhna soalnya di dieu mah ieu non, pedok. Loba lukut. Mun galangna kamari gedean mah eta. Eta. Nu kamari dikadeukkeun. Ada kan dua siki tinya nang saware da kumang opa dirang Dibeli. betulan kadinya teh. Oh dibeli sama opa? Karunya. Berokan sok. Hei. Hei. Kesini. Sini. Tuh itu nu hareeng tuh baraya tuh. Tah ieu tah nu hareeng tah. Tah. Ulun ke saung ah. Tunggu Eta. Naonna ngadurukan. Kasong geus beak can tuna ka saung. Tah ieu balongna ieu. Baraya tah ieu balong Kang Ajo tinggal itu. Euy, lauk nila tuh. Renjok. Recok kitunya baraya tuh. Ieu lauk Kang Ajo ieu. Jadi kieu nya kawan-kawan keseharian atau kehidupan di kampung ya. Nggak ada beban gitu ya, lepas dari beban berat gitu ya. Maksudnya nggak banyak pikiran. Kalau di kampung tenang, tentrem, adem ya suasananya. Ini saya akan memperlihatkan profil atau kehidupan Kang Ajo sehari-hari ya di luar rumah. Nah, ini kan biasa kalau hari-hari biasa Kang Ajo suka kuliah di sawah orang, di kebun orang. Tapi kalau hari Jumat biasanya Kang Ajo libur melakukan aktivitas. Dia melakukan aktivitas di sawahnya sendiri, di kebunnya sendiri gitu ya kalau hari Jumat. Nah saat ini Kang Ajo libur ya, libur nggak ada aktivitas keluar, jadi dia nyantai-nyantai gitu ya, santai di. Kau orang euin po, keur mau orang teu ngareuna deui nanya aya penting teh. Paraya cing ayeuna mah lah libur di situ masing-masing. Om, cek om, tong royong lo. Oh, saya si Atep kan, aduh, mungkin lagi deh. Ada om cek saha tuh. Lupa salah dengnya, sana kamari. Andi campur ke si Atep lagi ke si Abel. Oh. Makanya entah. Dengan om ya. Tahu. Oh, sadenge merenang. Tapi keong teh di dieu mah euy. Yang itu mah dihanap aya meureun tuh. Mau digaringan mah. Nah, ini kawan-kawan. Posisi kita di sawah ya, di saung nih. Mau ngobrol-ngobrol. Ayo, 6. Kita akan berkunjung lagi ke teman saya yang agak hareeng.
akan kita ngobrol-ngobrol. Kita akan mengikuti aktivitas Kang Ajo sama aktivitas Kang Sadli. Itu Kang Sadli di sawah sedang mencari atau mengambil keong racun ya. Soalnya kalau nggak diambil, padi yang baru ditanam ini habis ya sama keong baraya. Kita akan lihat aktivitas Kang Sadli sama Kang Balong ya, alias Kang Ajo. Soalnya ini hari Jumat, jadi kita agak nyantai dikit ya, nggak melakukan aktivitas kuli ke sawah orang, ke kebun orang gitu ya kalau hari Jumat. Kalau hari-hari biasa kita kerja ya seperti biasa kerja, cuman kerja di kampung mah paling kuli lah, kuli gitu, mencari nafkah untuk anak istri ya, dengan upah cuman 50.000 sehari. Nah ini dia nih rekan saya yang agak hareeng. Isong kebaya atas diangkat gitu. Nah dia nih, ini dia nih teman-teman. Saya akan bertanya dulu sama si Kang Sadli ya. Tuh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu pun sama turun tanahnya. Nuju naon Akang ieu? Menuju ngala ieu. Ngala artos. Oh ngala artos. Mohon anu leres Kang ieu, ngala naon? Udah hacelah res itu Ini mun kali-kali mah leres we gitu tinggal pami ditaros ku aing teh. ieu teh artos itu. Oh eta teh nya. Mohon gitu. Kali-kali mah kadah leres pami ditaros ku aing teh nya. Leres Mohon. artosnya pabala sakti. Itu aralit keneh nya. Nuhun. Nuju ieu teh. Panen. Eta dipengker aya hiji tah. Tah. Oh mohon ke urang sana hiji dua seueur. Dua mohon sok canakan. Kadi ical Ical ka ieu tukang meri. Pabagdan. Tukang meri. Jangan dulu dikemplang atuh Supados Ini merah varenya tuh. Sudah Merah, kalau enggak ke airan merah. Sudah kegeringan nya, Iya. sudah kegaringan gitu. Kalau kekeringan mah merah, Bos. Gitunya. Nah, ini ubar lapar, ini bagus. Mohon. Bahu masih. Ya sabara kotak sawahna Nah, bebecek sana kotak. Oh bebecek. Kotak mungkin ragam. Mohon, ieu mah bebeceknya. Lumayan we. Mohon. Bebecek teh ragam Gitu. Dibalik Mohon. kotakan alit, bebecek ragam. Saya lah ya sawahna we si Akang ieu duh. Bisa apanya. Tani Oh, taninya dinyakeun. Dirbak beres itu. sahat Nampingan. eta no Nampingan dirbak beres. 4 galeng deui. 4 galeng deui nu pangkahanapna. Ini badaya. Si boy ngiring Atuh ieu mah. Singa. Boy kenapa re boy? Milu terus. Iya. Hiji deui di imah euy teh ka bawah. Tuh. Oke, baraya. Seperti ieu nya.